sasadayana tepang deui sareng simkuring dina program Porta Kiwari. Poe ieu aya hiji warta anu nujujankeun perhatosan masyarakat di jagat maya. Nyaeta ngeunaan nasib hiji monyet anu dipisahkeun namina si Punch anu katinggal nuju dikucilkeun ku kelompokna. Dina video anu nuju viral di media sosial, katinggal keayaan si Punch anu ngenes pisan. Kakaman eta nembungkeun si Punch nuju nyalira di hiji juru, sarta teu dipalire ku anggota kelompok monyet nu sanes. Unggal si Punch nulian ngadeukeutan kelompokna, anggota nu sanes kakah kabur atanapi nembungkeun sikap nu kiang sae. Siga anu teu narima ayana si Punch di eta lingkungan. Di masa kana pangundak, para ahli fenomena ieu mangrupi salahiji bentuk isolasi sosial dina dunya sato. Hal ieu tiasa kajantenan upami aya hiji individu anu dianggap beda atanapi lemah ku kelompokna. Ieu kajadian teh ngundang rasa simpati anu kacida agungna ti para warganet, anu ngarasa sedih ningali sorot mata si Punch anu katinggal kasepian. Yang semudarna ieu eta pihak-pihak anu berwenang di eta wilayah tiasa masihan perhatosan langkung kaayaan kesehatan sarta mental si Punch, supados manehna tiasa deui hirup secara normal sareng kelompokna. Sakitu warta anu tiasa kapihatur dina dinten ieu, hatur nuhun perhatosanana wilujeng